domba nu di panyanaan dijual itu aduh aing bising dijual we aing mah Hei, loba duit aing loba. tah geuning ini teh datang ya Nah, lu jangan saya teh. eta rek nanyakeun domba nu di panyanaan nu diteun si etot geus dijual teh Ya hampura anu hideung ku mameh teh dijual. Nu bodas dipencit. Nu toto pieu bisa digadegeun. aya duit mah dipake naon atuh Ya. Mameh teh butuh minyak saya teh. Marahal ieu teh minyak teh ya. aduh Kadua uyah men beak itu. Tilu cancut mami nangis bolong. Obat nah hayang nyadung atuh mami teh. buah enak ini teh Akan bae pujan we, pujan coy. Aduh, ieu gambar dinu HP bener abong dinu HP kuat ka halus. Ieu jeung lalucu di pangpang nama ieu gambar-gambar. Aduh. Hei, kenaon atuh meni bagja kitu seuri ditinggal di kajuan teh. Kos ieu naon teh? Kosero. Aduh. Geus puguh ieu teh sep urang teu nempuan gambar dinu HP kuat ka halus abongna HP nya. Kade dia nya mah ninggalian foto porno. Yeuh ulah ninggalian kitu. Saya ajab. Tong gagabah di dinya sep ngomong teh kekelaanan di dieu kudu nempuan gambar anu teu pararuguh mah. Komo kudu bari daek nempuan gambar-gambar porno mah. Porno maksudnya. Iya urang mah tempo keur nempuan gambar-gambar gajah duduk. Resep urang mah nempuan ge bener sep ieu mah. Itu. Nah, nempo gajah keur diuk-diuk seuri aing masak askulieur. Justru eta lamun urang nempo gambar-gambar gajah duduk Heuh. asa nempo pisan di dinya tagogna aslina. Oh. Naon urang disorokeun nya gajah mah. Edan juga mah. Angkat lah nya bade arisan. Mohon hati-hati Neng di jalanannya kasih sih pamit sama Neng. Angkat ya. Mohon mangga Neng bade angkat mah. Angkat. Kita tadi bolak-balik angkat terjadi aya naon sih Neng? Kode kode menit tengah arti atuh Oh nyuhunkeun jatahnya. nya atuh mah nya arisan menit di bekalan. Mohon ngahutang heula we nya. Mah nya aya arisan ngutang Aduh, aing kebayang lamun boga awewe nu anyar, aduh. Beureun sono pisan ngarasaan teh. Moal eta deui. Macek. Kunaon nyarita sorangan wae. Lain beca. Boga keur bingung ieu teh boga kahayang tapi era nyebutkeun anak. Bingung kunaon atuh sok caritakeun. Sok di dieu aya pangbobolangan. Di awasnya rahasia. Ulah beca ka baturna. Siap. Tenang. Urang teh hayang nyandung. Beuh, hayang nyandung. Kan aya jodohna aya inceran mah. Gitu. Atuh alus aya kitu mah, tapi ulah. Halus. Ulah. Udah kumaha? Cing karunya ka pamajikan. Ayo kumaha kapan hayang nu rada aneh, hayang rada aneh. Aya wae. Tapi ieu Maceng. Heeh. Sebenarnya di dieu ge sarua. Sarua. Aduh bagus satu sarua cing di dieu nya. Hayang. Tapi di dieu mah beda jeung Maceng. Kumaha bedana tah? Lain nyandung hayang kitu. Hayang Anu pagawean. Oh, pagawean. Oh. Bukan teh hayang ngasaan awe anyar. Bawa edan ini. cuaca hade kieu mah kudu jadi pusal teh rek nyamper si etot aing mah etot mah aya moal nya rek digedor aing mah eueuh mah Nya teu betah cicing dieu mah. Asa kalieur. Tama dicarekan wae ku indung. Suka ngerainit aing kieu teh duh. tot tot ayo ka dieu Saha eta nya? Mang. Naon, Mang? hayu urang pucalah mumpung halus tingali cuaca Kabeneran mumpung urang gelieur di mah. heuh ya kurang Siap, kela. sapatuna sapatuna
Bro, Atuh mah aya di sok dieu. bawa tuh ayo. Ya. Aing kebenaran mah ngajak ieu Oh, futsal. cuaca yuk sok bro tila. Kayaknya apa barudak meremangnya. Oh, tuh situ. Kamarana ieu teh geus saraged kieu euy hebat. Atunya olahraga ieu ngaceng. Olahraga naon atuh nu bener? Futsal tuh beh sehat. Tinggal awak urang ge padang kieu. Oh, lu bener wae. Aya futsal. Wah, eta mah eta bola lagi aya jero beteng di dinya. Siapa harus tunjuk keplong? Ini mah kaget. Masa salah. Aduh, masa Allah, ieu masak siga nu rek ulang tahun wae nya. Jengkol, sakatel kuat kapinu. Ayam bakar meuni geus seungit kieu Gusti nu agung. Ieu nu favorit. Aya asin Jamal Mirdad bawa ti Pangandaran. Aya oge ieu sambal jeletot ala Bu Haji. Tapi loba-loba teuing saha nu rek meakeunana nya. Mangkaning di imah eueuh sasaha. Neangan sahanya nu daek diajakan botram. Ni lebar kieu ya Allah. Ni geus seungit kieu. Asa kareueung keneh. Siga keur peuting mana salaki eueuh rek cai oge manisieun. Aduh, kasahanya ieu nyarita mah teu keung-keung teuing. Ka Bu Haji kitu nya. Ah, Bu Haji we ah. Assalamualaikum. Jahaji. Cice. Jahaji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kak Ruas ieu jelema. Ih, keur malam ya Allah. Aya naon di dinya teh siga diudag hansip wae datang-datang. Karampokan keur wengi. Terus kerampokan. Aslina datang rampokna. Asli. Ka jero imah. Barangnya dibawaan kabeh. Terus naon wae anu beunang eta nu dicakotan ku rampok? TV, TV, HP, HP, radio, laptop laptop, loba oge. nya saimah lah pokona. Duduh teuing mawa truk meureun nya eta rampok Teuing meunikan atuh siga meureun diangkut sieun. kabeh. Tahu di dinya boga hutang meureun can mayar. Tapi aya bagian ngeunahna oge dirampok teh. Heula. Asa teu kaharti di dieu teh nya. Teu nyambung. Ongko dirampok, tapi aya nu ngeunahan. Aya bagian Terus naon anu dirampokna euceuk? kaparawanan. Emang di dinya parawan keneh? Asa teu kudu. Parawan. Ai di dinya ngomong-ngomong dirampok ka parawanan di hareupeun Bu Haji. Atuh Bu Haji ge kabita hayang digoyang saeutik. Curiga parawan oge. Si Api geus lila teu nyabak. Tah, kebenaran pisan ya keur ngarariung. Naon mang? Urang ngobrolkeun usaha saya nama soal. Bener sama atuh Cing, eta salah. mah. Orang mah aya mah usaha kana coklat, matak mun kabogoh yang coklat teh tinggal mawa. Wah, iya di dia dong. Atuh kitu mah. Urang mah teu pira euy tuh. Oh. Anu Ali Agram. Udah kabogoh urang atuh. Asa pisan Ali Agram. Ali agram mah jadul pisan atuh mah. Ya we atuh ku urang kabeh oge urang mah di imah naon buka usaha karaoke kan kabogoh urang atuh resep joget apa meureun Atuh kieu meureun. pisan ngomong-ngomong usaha naon di dinya deui mah Di dieu mah alhamdulillah muka restoran. wah teu hebat Geus tara apal wae mah pan kabogoh urang bikin barang dahar. Wah, netanya ini bocil. Tah. Ali Mang Aceng naon ngalamun wae tuh? Heeh. Nah, Cing. urang mah bingung ngabedakeunana ge. Bingung kumaha. Ya usaha urang mah usaha swasta geuning. Halus tuh swasta mah Halus eta tuh. teh, ya. Halus bagian pisan. naon di nu swasta teh Bagian ieu ngajaga WC. Mangkok soto.